Ay akang teh mogok gelis di kolong ranjang, aya nu mararani tujuhan, badu-badu gadelis pisan. Tapi aya anu kapilih ku akang nu panggelisna boga hunung dina gado neng. Tah akang ieu panyawat moal bisa cager lamun teu diubaran ku anu boga hunung dina gado. Anak saha jeung urang mana eta teh jeung saha ngaranna geulis? Akang teh moal cager. Ye panyawat lamun teu dilanongan ku karang dina gado. Segruk si bungsu nangis. Kalayan anu genep deui ge nguping, bener-bener Hasan Basri teh kaedanan ku istri. Taras bae nararangis dulurna anu tujuh basanang kang dedeh teuing pantes dipencet teu daek cager. Ieu mah gara-gara si bungsu engkang teh dipasian kunci masadayana. Kang gerawak cakeun saha anu katitingalikeun ku Kang. Awewe teh anak saha jeung urang mana jeung saha engkang ngaranna. Cek Hasan Basri, duh ka akang teu terang. Ngan aya cirina barudak, aya boga hunung dina gado. Ku gelis-gelis teuing, tah akang teh baelaan ku araranjeun. Urang mana jeung anak saha eta nu gelis hunung dina gado. Barang kakuping ku saderekna Kang Hasan teh kaedanan ku anu boga karang dina gado. Aduh Gusti cilaka teu kira-kira. Aduh Gusti Kang kahoyong mah ulah kadinya abdi ampun moal bisa ngabelaan jauh ti tanah kalangit Kang. Sebab eta mah putra dunungan. Eta teh bintangna parawan di nagara jin anu geus kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria. Ari jenenganana teh Minarasa. Ari jenengan ramana anu kasebat Samsuduha. Ai nagarana anu aya di nagara Majajah Irwa. Cek barudak anu 7. Kahayang akang lamun bener mika bogoh ka istri ulah kadinya Kang. Eta mah anu sabenerna putra dunungan abdi. Anu kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria. Bintangna parawan di negara jin teu aya deui. Jenenganana Minarasa. Ai ramana anu kasebut Samsuduha. Ai nagarana nyaeta nagara Jajah Irwaq. Pertalukanana geus 1000 negara. Jadi abdi teh jauh ti tanah kalangit. Lamun akang hoyong kadinya, aduh ampun akang neng moal bisa ngabela. Kumaha jadi Hasan Basri. Barang ngadenge kecap-kecap saderekna kitu, leuleus Hasan Basri ngagoler deui Pak. Jawabna cek Hasan Basri neng teu naon-naon ari teu bisa bela mah ka akang. Jadi akang mah ayeuna duakeun bae. Kumararane akang nek gering deui. Jadi ogowan tah Hasan gegeringan deui. Anu akhirna saderekna bingung tah ya hinggana dedeh teuing barudak kumaha ya Kang Hasan ngabela anana. Kang aduh Gusti, Masya Allah kumaha muntaya umurna. Barudak ayeuna mah hulu dijieun buntut, buntut dijieun hulu, cek babasaan sepuh anu baheula. Urang belaan kumaha engke pikajadianuna. Kumaha bae urang teh saakal-akal barudak ulah nepi ka korban madulur urang. Urang belaan kumaha akalna kumaha carana. Kang wayahna ulah kitu Kang. Ai bener-bener mah akang keukeuh hayang kadinya bae. Cing atuh pilih nu genep deui Kang. Ai nu genep mah abdi bisa, ayeuna keneh oge ngabelaan. Eta mah putra dunungan Kang ya Allah. Keukeuh Hasan hayang kadinya. Tapi lamun akang keukeuh
wayahna Kang antos kana sabulan deui sebab manehanana teh sabulan sakali mandina ka dieu ke di mana lamun keur mandi ku akang intip lamun manehna muka baju sing awas ngawaskeun bajuna Kang di mana ake anjeunna meleng paling ku akang bajuna insyaallah aneprok moal bisaeun balik Kang paladirin ya Hasan barang ngadenge saderekna ieu bakal mani sabulan sakali manehanana harita keneh cager ngadadak eta Hasan jadi jalinger aduh Gusti teu sangka akang teh meureun bakal kapanggih deui dana tiwaqadilna kikal badri ajmala fadholat puadipil hawakimu dholila Kang Hasan ngarwe barudak meureun hayang geura kapanggih duh neng geuning teu nyana gelis lir bulan purnama jadi buang ati anami dedeuh ka bina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos ana teh sasar aduh neng masing kasobar emutkeun nasib jeung qadar ngarwe Hasan teh ngarep-ngarep nu geulis ngarep-ngarep manina minarasa ka gudang larangan barang cunduk kana waktu ninggang kana mangsa dugi kana sabulan Hasan maninggeus teu sare sawengi barang enjingna diparentahkeun ku saderekna Kang hayu geura hanyat ka gudang larangan Kang abdi sasayagian di dieu katuangan jeung pakakas lamun sadar minarasa disuguhan ku hidangan anu raraos tapi lamun teu sadar pasti jadi peperangan hebat banjir ku lautan getih eta Hasan teh teras hanyat ka gudang larangan arek ngintip nu mani deui barang teu lami sumping minarasa jeung rencang-rencangna mani ngaleut ngabaneuyeut tina mega teh lalungsur barang dugi ka pamanian Pak caralik dina kursi nu sararae sambil maruka acukna barang dibukaan bajuna disampaikeun dina sepre maeta ranjang mangkaning Hasan di kolong ranjang sakumaha beurit dibikeun ka ucing cek Hasan ieu mata aing geus teu salah anu pangtengahna ieu nu geulis bajuna ulah ganing sifat manusia jin anu mana oge moal aya nu lebet ka gudang larangan ieu jadi akhirna ya teh anu genep mah pala saderek parantos beres dararang dos nu geulis mah aneprok bae sedih acukna teu aya cek nu genep teh ceu abdi mah bade mulih bae bilih disesel ku Rama wayahna ece mah nyalira bae di dieu antos eta acukna baralik nu genep mah dulur tinggal nu geulis bu masyaallah waduh cek Hasan bener teu salah nu tinggalun teh nu boga hunung di nagaro Kelilajol kaluarasan pura-pura nyokot sapu inyuk di gagangan kumas pura-pura sasapu barang ret nu geulis sakumaha geledeg eta ngomongna kulang ajar manusia wani amat maneh asup ka gudang larangan cek minarasa aing moal nengan jurig teu kajeuleu moal salah sia anu nyokot baju aing bangsat waduh cek Hasan mesin bener bogoh ge paur ya Gusti abdi mah teu pisan-pisan nyanak kana baju ulah ngomong setan bangsat binatang manusia teu meunang asup ka negara jin ka mana baju aing waduh berabe cek Hasan nih